salam kawilujengan dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Pangandika Gusti nyangamkeun dina Siloka 3 ayat 5 sareng genep kieu unggalna dawuhan Gusti. Kudu temen ngandal ka Pangeran, ulah sok ngandalkeun ka nyaho sorangan. Dina sagala laku lampa masing ingat ka Pangeran. Tangtu mantena nuduhan jalan anu lempeng. Para wargi sadaya nu dipikasi dilebet nami Gusti Yesus, urang dipayuneun Gusti teu aya nanaonna. Kumargi kitu para wargi sadaya, urang kadah ngandal sapinuhna ka Pangeran sareng kadah nyuhunkeun panuyun ti Roh Suci kangge dina satiap kahirupan urang. Kumargi kitu urang kadah salawasna dumeheus kapayuneun Gusti dina satiap kahirupan urang-urang sadaya, supados dina kahirupan urang sadayana disarengan dituyun ku Roh Suci. Nah para wargi sadaya, abi umu aja ka para wargi sadaya, hayu urang sasarengan ngalengkah sareng Gusti nyuhunkeun panuyun ti Roh Suci dina kahirupan urang-urang sadaya, supados urang sadaya ngagaduhan kakiatan dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus ngaberkahan.